Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur anu di lembur baraya anu di kota. Tepang deui sareng tim Rindu Cianjur kumaha sadayana daramang. Tim Rindu Cianjur ayeuna baris ngajak ke para wargi sadayana jalan-jalan di pusat kota Cianjurnya. Pamir wargi sadayana menuju aya di dalam kota, atanapi di luar kota, di luar pulau, atanapi di luar negeri, sekalipun wilujeng manco wae kana videona. Prung ah. Di leresan Jalan Siliwangi, para wargi orang mengkol heula ka palikanan. Di dia aya Jalan Siti Jenab anu tangtos tembus teh ti payun mah ka parapatan Shanghai nya. Ayeuna mah parantos ditutup panginten ku gerbang alun-alun Cianjur. Atu saterasna di palih kanan aya kantor PT Pos Indonesia. Para wargi anu sok meser materai atanapi nampi kintunan ti luar negeri di darieu. Karantos nantinya. Terus orang puter balik di palih kanan tangtos aya Masjid Agung Kebanggaan warga Cianjur. Atu sabadana Pasarean Agung para wargi di payuna aya Gedung Suge atanapi Go Sugwe nyaeta toko kelontong anu melayani warga Eropa di awal abad ke-20 hingga masa Orde Lama. Aduh, tos lami oge nya. Para wargi sadayana di payun aya parapatan toko lili. Seueun naros Kang cenah eta teh toko lili teh aya keneh henteu. Mangga upami anu uninga toko lili teh aya keneh atanapi henteu, mangga komen wae di handap. Wargi Cianjur, saha atuh uninga jalan raya. Jalan raya di kota Cianjur minangkana pusat kotanya di kota Cianjur. Padahal nama saleres nama Jalan Mangun Sarkoro. Teu heran upami jalan raya ieu dijantenkeun pusat kota, kumargi di dieu nyaeta minangkana pusat pertokoan. Tingawitan material, toko besi, toko anggoan, aya apotek, aya oge toko sapatu oge aya, rupi-rupi pokona di dia aya sadayana. Sapertos toko-toko terkenal, sapertos toko Jayakarta, toko Sansui, toko Loteng, aya toko Bata, terus di toko Parida, wah seueur, toko Mas Ibu Kota, toko Sinar Simpati, wah seueur pokona mah. Di dia segala aya para wargi. Ieu minangkana perempatan Jalan Bojong Meron nya. Jalan Bojong Meron Kang cenah upami pasar Bojong Meron aya keneh tos teu aya eta mah. Berarti anu pertanyaan kitu teh para wargi anu tos lami henteu linggih ka Cianjurnya. Ieu mah Bojong Meron teh tos bararesih ayeuna mah. Tos tiasa dijantenkeun arena rekreasi kanggo keluarga. Gitu para wargi mangga upami anu tos lami teu ka Cianjur, dongkap Cianjur. Cianjur teh ieu mah raoseun pisan, kapukur ge raoseun. Mung ayeuna tangtos langkung raoseun.
Aduh teka raosnya, orang jalan-jalan teh tos dugi ka Jalan Sinar. Nah, di Sinar minangkana kawasan wisata onderdil sareng wisata kuliner. Terus panginten di penghujung Jalan Sinar di Paliwetan aya hiji bioskop anu cukup melegenda oge nya. Para wargi anu tinggal lami di Cianjur tantos uninga aya bioskop Sinar Teater. Sinar Teater mangrupin bioskop anu sok memutar film-film Indonesia. Sarupaning Rano Karno, Berry Prima, Marisa Haque, wah sadayana aya di dinya. Wargi Cianjur anu nuju ngumara di sanes kota atanapi sanes pulau, sanes negara, kusim kuring didoakeun mudah-mudahan tiasa wangsul deui nya ka Cianjurnya. Kalian sehat, oge tong hilap, nyenak oleh-oleh kanggo mimin tim Rindu Cianjur. Wargi Cianjur ka palih kiri upami orang mengko ke palih kiri nyaeta ke arah Waru Jajar atanapi Jalan Kiai Haji Hasim Ashari. Kawasan Waru Jajar teh biasana oge disebut kawasan kulinernya. Kumargi seueur pisan kuliner anu aya di sepanjang Jalan Kiai Haji Hasim Ashari. Tim Rindu Cianjur nyanggakeun salam pangwanoh nya kanggo sadayana pamiarsa Rindu Cianjur channel. Utamina khususon ka wargi Cianjur anu aya di kota Cianjur, terus oke wargi Cianjur di anu aya di kabupaten-kabupaten tatanggi seperti di Sukabumi, di Bogor, di Garut, di Tasik, di Bandung Barat, di Bandung. Kum sadayana di seluruh Jawa Barat, terus wargi Cianjur anu aya di seluruh Indonesia. Oke, kanggo warga Cianjur oge nu aya di luar negeri, sapertos di Malaysia, di Brunei, di Singapura, sareng di Timur Tengah panginten, terus ke Eropa, terus ke Amerika, kum sadayana salam dunia, wargi Cianjur di mana we ayana mudah-mudahan sing disehatkeun, sing dilancarkeun segala cita-citana, tiasa mulih deui ka Cianjur dina suatu saatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana di Payun urang lebet ke kawasan pertokoan toko manisan di ujung palih wetan Jalan Dr. Muwardi Bebas Cianjur. Dina sawatara waktos ka Pengker seueur pisan para wisatawan anu ngalangkung ka kota Cianjur anu lariren di toko-toko manisan nu berjejer di sepanjang Jalan Dr. Muwardi.
Tah wargi Cianjur manawi aya anu ninga Jalan Dokter Muwardi atau nepi bapas ieu dibangunna tahun sabaraha mangga di komen di handap. Para wargi sadayana teu karaos urang ayeuna parantos aya di bunderan Tugu Lampu Gentur nya. Anu kapalik kiri nyaeta ke arah Salakopi, anu kapalik kanan ke arah Cipanas, anu lurus ke arah Sukabumi. Tadi palik kiri aya gedung mall minangka nama baru itu disebutna Cianjur City Mall. Atuh di pali seberangna ke urang kauninga aya Masjid Jami Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Ya. Upami tos nyaketan hipermat, aduh, sok hoyong asa ngaborong gitu tah. Kayak tuh antosnya, mimin lebat heula ka hipermat. Tah kitu para wargi sadayana, jalan-jalan urang di pusat kota Cianjur dupi nama dicekapkeun sakieu heula nya. Mimin tos ngaraos lapar ieu teh ya. Teu karaosnya muter teh nya. Pamudah-mudahan kapayuna urang tiasa patepang deui dina video-video salajengna. Hapunten bilih aya kalelepatan. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mios.